dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ka kiai zarah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh ya bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teh bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh mitrati wa biali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi zawi rahimi ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadarra'un dibere susah ku Gusti Allah dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula ma urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus boros pare geus boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya datanggana nu nurutan fajar suag kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu ke zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derowak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah
sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah segala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta masuk kalah duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid es di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan nih kayak kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula mana kula deg dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun ya geus pokona mah kula mah ibadah bae ha geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih mah keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu sia dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cenah dah mantep jasa teh ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kuali teh bisa ngazakat lain hayang sugih teuing kumaha hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti hayang sugih ya doakeun lagi cenah kudu maju geus doakeun sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah kudu sibuk masalah sih ieu mah doa anu bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang Assalamualaikum aduh kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kunaon emang sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil pleng geus teu ka kiai asal teu ka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam salat ge wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berapa dunia tuh ngaranna
datang deh Kiai mangga. Waalaikum. Waalaikumsalam. Lu Kiai. Kunaon jadi? Duh, orang kos kieu nya Kiai. Aya kamar wajang kula deuk mondok bae. Macem-macem saged mondok nek naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu horeng kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng. Kunaon emang? Ambruk Kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula ambruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya. Teu meunang tak Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ke Kiai, berarti kan carita Kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka Kiai kajian ieu mah keur carita ka Kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah kami Toha ke Garut KS tadi Mami Toha doana Kiai geus di Mami Toha tadi dinya geus didoakeun beres Mami Toha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imah Mami Toha teu ka imah Mami Toha ambruk ka imah Mami Toha deui. Oh, masuknya deng deui di imah THS deui biasa. Dokon boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah. Geus datang ka pae teu kapanggih. Geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah dunyana ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tah ka Allah tah. Tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah. Lantaran dia teh urusan dunia Masya Allah Karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu. Dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu. Ieu keur nyaritakeun ieu teh. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra. Tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana anu diberenya susahnya gering ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka Kiai Zarah ka Kiai Zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti sikom hebat jarang 1000 hiji kan teh asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang
Eker kamari mah rada susah teh ya, bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan. Kamari ieu mah keur rada susah teh ya, bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa kuari mah sibuk. Bandung teh, Surabaya teh, Singapura teh, Jakarta teh. Nah eta teh kos karari itu teh. Engge poho ninggalkeun setik kan itu. Urang we kuari. Lah moal ke salat sunah lah. Tin miti teh salat sunah. Terus kabeladiana ke mabadiah bae lah. Cuma qobliyah jeung badiah henteu. Kabeladi itu mah bisa-bisa teu salat. Kabel itu bisa teu salat. Tak eta kos karari itu tah. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Nah, jelema diutus nabi ku Gusti Allah. Sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah. Utus nabi dakwahnya na. Sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah, dibere kesulitan. Carana teu hujan-hujan. Lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi. Mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba. Kabeladiana jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas we cai. Cigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia de kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah diberi umur ke Allah bakal balik ke Allah persiapkan orang yang menghadap ke Allah kemudian sing hade orang ieu lempang di tanah Allah orang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah tanah Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut nunggu di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga pemehkaan anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian henteu nya teh nyaho ka ekonomi ka politik teh nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali ka abah mun nya wali santri ya teu tenang bae nya ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal makolot-makolong duh anak aing geus datang deui we bah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kalau moal aja sesuatu loba ada jadi ka pondok deui pondok
meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya taloba cenah geus cenah mah itu geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon biasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mending nyana salat berjamaah pondok baca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beri botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyaho naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep henteu coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nya anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hati sia bego kalau teu ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngaji geus pohara keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat Masya Allah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi ke mereka Masya Allah mantak kura inget baik kula mau bejakeun jelema waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah suari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun munda balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emangna hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat lak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang melikeun saha
aya nang melikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh waduh usul lain mah pokoknya mah iya Ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakan ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakan tadi tuh di cek Ustad tuh bisa gitu bejakan ke malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bayi pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nya boga amal naon amalna mah teu pati bagus gang meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku jana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun ka je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nya teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak mah sorongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu sebentar henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sekali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna jecak dokter cari-carina sehat buku gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat buku gering bingungnya nanti aing gering belajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan meleus ge penyakitan darahna bagus ieu teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana geus teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu mah urang teu percaya bae
itu canya nanti apa dulu ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener temen eta mah bohong dukun ngaranna Naya disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah. Nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah. Anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh dina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masyaallah kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji dua ku ari mun ditanya ti bibit bu itu 10 bibit bu itu 10 bibit bu itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ibu pohara jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kupron linimat kana kupur kana nikmat sing hade tamaki kikituan teh kod masa abaana dara wa sarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge rek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa gua ringes aya diceli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin tuh teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengeun ge eueun tegas
cek itu tak ke Allah. Hati-hati, kita kembali kepada Allah. Kudu nama di TV itu, hai para kafir-kafir, iman kepada Allah. Cobanya nah di sel geus lah pokoknya. Nih kan guru ieu mah kejadian alam deui, Nah iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana darra wa sarra. Urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih, aya panas aya tiis, aya masyarakat aya menan gitu ngaranna, aya keur paila aya keur subur. Atuh baheula ge kararitu ke ku Gusti Allah dibere angin, ke Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa. Emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat bi uqubatin minallah, lain siksa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula nanggeus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada ma antum aleh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah, teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah, ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kabelah itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata nu ceulian nu pengkor nu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu menyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia, tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas teh mentak geri. Ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ta eta baca ku cenah panjang ting tama kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wal walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaihi eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang kene bae. Bagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing. Mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut. Bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut. Pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai. Urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli. Sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat. Ieu mah guludug kilat mendung hujan. Sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug.
ketika geluduk juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.